Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا ولا قوة بوجود إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله للكون أنس وسرور قد تجدد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa antib qulubal alamin bismillah alayya quluban sama wa barik lana Allahumma fi jami'i kasbina wa huwa kullu muslimin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wa aridu alayya indal ihtiyaji birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dina malam anu agung, malam anu mulia, sayyidul ayyam, rajana ratuna pimpinan poe eta gimana. Moga-moga urang anu dimana naikkeun kana perkara nu diagungkeun ku Allah, seperti naikkeun kana malam Jumaah, naikkeun kana kelahiran baginda alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta minimal husulul karomah. Husulul karomah ternyata berhasil kemuliaan gara-gara urang ngagungkeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah. Husulul karomah sering dicontohkeun dihilang hanya sekedar kulit di mana ditempelkeun dina sapatu, maka eta kulit tidak dikincang. Kulit tempelkeun kana bedung, maka eta kulit ditakolan. Kulit ditempelkeun kana Al-Qur'an, maka eta kulit jadi kacana mulia teu wani ngadiukeun. Mudah-mudahan urang anu aya di dieu ieu sadayana dasarna dina ieu teh sejak takdir, sejak naikeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita membahas lagi nama nembokeun mahabbah. Ari mahabbah teh cinta. Jadi sawarehna syarat iman teh hayang kamil sempurna. Iman hayang sae teh
hatena aya rasa takut, cieun menilu rasa takut. Saya dulu aya rasa hebat tinggal karena berjamaah boga rasa hebat, tinggal karena siar Islam boga rasa hebat, tinggal karena Al-Quran boga rasa hebat, tinggal karena tolabul ilmi boga rasa hebat. Eta ciri iman anu kamil sempurna. Dulu deui iman be kamil teh dina hate disimpenan rasa mahabbah. Jadi dina hate teh kudu aya tadi takut, khauf teh aya rasa hebat dina hate teh, terus dina hate teh aya rasa takjub, aya rasa ngagungkeun. Mana ayeuna malam Jumaah ya aku dari poe mah poe we terjadi piwara ku Gusti Allah bahwa dinten Jumaah teh sayyidul ayyam, raja poe, raja na poe di malam Jumaah. Maka cocok patut jeung payus dina malam Jumaah ayeuna urang termasuk jami anu ngadukeun kana ieu malam Jumaah bagi dikawinan deui. Eta sejak mahabbah, sejak cinta. Ari mahabbah teh cinta teh kabagi tilu. Cinta teh kabagi tilu. Itu. Jadi aya cinta di makna adoma ngagungkeun. Cinta di mana naon ngagungkeun, ngamuliakeun. Aya cinta teh di mana sapakoh. Sapakoh teh hartosna nah. Aya cinta teh di mana aman. Aman mah cinta umum, cinta nu bobogohan. Nah. Ieu cinta di antara nu tilu, hiji cinta di mana adoma, cinta di mana ngagungkeun. Ari cinta di mana ngagungkeun mah nyata lain cinta bobogohan. Cinta seperti urang diparenta cintana ka Gusti Allah, cintana ka Rasulullah. Eta cinta di mana ngagungkeun eta. Jadi cinta nanti ku ngagungkeun eta ku ngamuliakeun. Ngamuliakeun kana naonna? Ngamuliakeun kana perintahna. Gitu. Seperti urang cinta ka baginda alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya jaminan teu hadir. Yursahul mar'u ma'aman ahabba. Jalma teh bakal dihijikeun, dilindungkeun jeung anu urang cinta. Jeung urang mangga cinta teh. Jadi dina dirungan muga-muga urang sing kaasupkeun kana mahabbah, kana cinta di makna adoma, cinta di makna ngagungkeun. Gitu. Kedua ayat cinta teh di mana sapakoh, eta mah cinta di mana nyaah. Seperti cintana kolot ka budak, budak ka kolot. Cinta. Tapi eta mah cinta di mana naon? Nyaah, lain cinta di mana ngagungkeun. Nyaah ka budak, kelas ka budak. Itu ta cinta di mana naon? Sapakoh. Aya dia cinta di mana ama umum, itu seperti cinta di dalam bobogohan. Maka junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyamulkeun usul ame. Jadi ieu cinta ka Allah jeung ka Rasulna
ulah eleh kita ku cinta ka anak jeung cinta ka kaloro. Naon sababna? Urang cinta ka anak nyaah ka anak, tapi anak belum tentu ngajamin ka urang nyalametkeun. Gitu. Bahkan maaf punten. Cinta ka kolot oge belum tentu kolot bisa nyalametkeun ngan peda urang birrul walidain berbakti kepada orang tua bisa jadi selamat ngan kolot mah belum tentu naon nyalametkeun. Kolot teh belum tentu nyalametkeun kasaha ka urang. Kolot teh belum tentu naon nyalametkeun kasaha ka urang. Kata cinta teh sabiji aya di hiji cinta bimana adoma ngagungkeun. Kedua aya cinta bimana sapako ya. Katilu aya cinta umumna bayangna. Muga-muga dina lingkungan ieu urang sing aya hiji cinta bimana adoma, kedua sing aya rasa takut, katilu sing aya rasa hebat. Tah naon margina di mana urang kana kebaikan geus boga rasa hebat, justru uluh gitunya. Seperti urang manggihan duit 5 karung, manggihan duit saterebuk cekolot baheula mah manggihan duit ayeuna salbalbana, maka urang bakal merasa genahna. Tadi kan mudah-mudahan kalian lungsur dina dirujak kacintaan urang sinjan terbukti tawis cintana ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.